Kagiliran ayeuna poe ayeuna jadi kagiliran anu patanang anu pamungkas ai tapi kan si jadi jigana poe ieu arimi bakal kaboyong ku kaula mudah-mudahan mudah-mudahan salira jasa kaboyong tadi budak arimi kaboyong pujaira piga bagja itu berarti iya patanang anu salajengna nyaeta Prabu Turgalapati saking negara Banjar Kancana iya kaulah ayeuna dina pelaminan meureunnan kita di lapalan eta di lapalan rumah naik di lapalan ini tuntut kabut apa bos? Oh, baik. Boleh aja. Hayangnya dudungan aing dukung saya.